Bye-bye. Ayo. Allahu Akbar. Berat monyet. Monyet iya enggak apa bisa kali. Aduh, boga petasan si Cina ya. Senget di lembur. Gandengan ka jelema, senget di mananya? Rare kemarahan boy budak. Nyeut tage sieun aing mah ye. Neangan budak heula ya. Nggak kena diseunget ya. Mahit. Terus apa tuh? Mahit. Kan dulu kan kita belum kenal cara resmi kan. Namanya? Mahit. Oh, mahit. Tidak. Tidak. Tadi habis keliling aja. Panjul nggak ada. Sepeda Kan aja. ketemu sama Bang Panjul mah. Ini sekarang dia nggak ada. Ini keliling-keliling. Kenapa sih grogi ya? Ngomongnya gitu. Bukan grogi. Padahal ih. Ngap, habis sepedaan keliling. Ajak-ajak atuh. Mau ikut emang Emang boleh sepedaan. naik. Boleh, tapi lain kali, kapan-kapan ya. Ye, ngarana ulah lah ya nama kumaha sih. Ya lain kali aja. Sekarang capek, mau pulang dulu. Pulangnya kemana? Pak Bang Panjul. Di mana? Di sebelah sono, nggak tahu lah. Ya udahlah, itu yang ngomong udah dibahas. Terus mau kemana sekarang? Kemana deh, yang bae lah. Gitu amat sih. Ya udah tuh, sampai jumpa lagi ya. Bodoh. Duh, panas di hari dang. Mandi lah. Ae, Naon? di mana sih ya? Mau mandi? Mandi ya, bebek itu manggil aku. Ayo siapa ngomong hidung atau yang mandi kan bersih? Ayo jam ngomong pada baik. Nges ya kalau ngomong baik nges tangguhan didinya diuk. Bari kubakeun hayamnya bisi ngete kotor. Ya dah sia, buat sia tau pas kayak kotor. Kalau sanggih dia tangguhan. Kira amat nih. Sampona mana ya? Wek, Oi, bawakan sampo. Sampona mana wes? Ih, suka bina-bina siapa kuat dibalangkeun. Segar oge mandi mah Nah iya sampoan deui. Apa ini? Umbah tadi. Ah. Cara, wah. Astagfirullahaladzim. Video di mana? Ya sampoan deui. Ya sampo. Memakai sampo aing saya. Kana urus.
Kiraku di luar langit. Dari wanita enak. Buat kamu penghibur gitu ya. Bapak, nangkuan wae. Jualan siapa sampo tebak-bek sih ini pegawai anak. Kakak jadi suka sampo tebiak-beak. Jalan sih. Hidang, tangguan saya hidang. Ih, rehe-rehe teuingnya, kamar nasi jelema jadi bete be. Rehe-rehenya kiluan rame lah. Ya iya teh dah. Ih, putih naon sih ngaledek bae ih. Geus lah capek orang geus di dinya. Ayo. Nah, hidang. Habis ya itu kai. Siap kenalan aing sapuan malu keur mandi. Ai kalau bisa kembali baik. Pas awewe sih mah gina. Katanya meureun aing mun mandi nafas gitu tuh geus tangguan naon tuh. Gimana? Bisa udah kemana ini? Apaan nih? Segede ieu. Gede. Siklo tau guys sama. Bangsat, dia lawat sih. Kegaras. Lempang teh sama pesanak tuyul, bobos ya buruanannya. Kumaha kebain, suka aing. Suku sia. Teka jeule. Saat sih kita aja segi putih kau aing. Putih. Aduh. Naon sih ya? Ulang ngimpi putih sia di Breaking Bad kayak dopet yang benang-benang sia mah. Siang awat sih ya. Gue sih ya. Ngajak ngesang sih ya. Ajak kisah. Aduh ges. Gara udang. Jail semua jail. Oh enggak. Resep dulu lah lempang. Gila. Oh, Bareng be ayo. Bong. Ayo weh. Ih. Ayo. Allahu Akbar. Berat monyet. Monyet. Iya, enggak apa ini bisa kali. Sok aing lawu ku sih ya. Harus bego. Bong. Emang kerima tiklot. Kumaha aing? Berat mantep gede dosa. Itu tulang lah goblok nyala isi terus tulang iga. Sebel amat sih ya. Lebok. Pak, sih ya. Geus 2 kali. Jol tah leuk aing sih ya. Emang Taida bogoh gak Bang Panjul? Ih, biasa baik ya. Ah, bohong Taida. Iskar itu jasa dah, saha buan bogoh ka Mang Panjul. Is emang udah dilalaki gitu. Kalau sok itu Taida bogoh mah bogoh be. Oh iya, ngaku be. Kunaon sih duaan ka arep jasa? Atau kamu dan Taida nu ngarasakeun itu bogoh kumaha ih. Minta kira bogoh mah gampang kiri bantuan. Dibantuan atau ibu kok mau kue kabe? Taida be. Muah, suruh dilalaki teu bogoh. Makanya hayang nyeungeut petasan tapi sieun. Kamarana budaknya harus lewat-lewat acan. Mau aing resep kena petasan tapi sieun meuleumna. Ah, ibu gue mau lo kecil oga. Bogoh Mang Panjul geus makolot tulisan jadi abah sia makara pantes. Bating. Mang Panjul kan ganteng. Ganteng di mana? Mun di jelo di luhur Monas mun pakai sedotan ganteng ge. Jelo di luhur Monas. Terus di jeung pakai sedotan. Ai biasa be ulah mana dihayal gitu put. Ka jeung mana? Mal. Kan kowe. Komo aya si Wesan mah nya. Makin poek. Kumaha nyamun aya si Wes kerpas pae lampu. Maka jelo. Kamu pakai baju putih. Kos naon put? Hah? Kos naon? Pas nyuri. Baju beng ayang.
Paling untuna ting be si Nadine. Terus lah ya lah pada ngomongkan batul orang pun dosa doang. Kumaha yang ngerasa kena petasan tapi sieun nyeunget na. Jajal ko yang seunget ah. Mata dikorek. Ih. Atau dek sisada urung itu nya Ih, bae deui bae. tedekeun hurung ayun meledaknya Trek hurung trek sisada Rem! Wah, sia, agak segitu. Ih, geus ulah gandeng tuh. Jelema sia. Saha? Itu jelema tuh tonggengan eta. Tempo coba yuk. Kedeung heula eta ya naon? Ayo. Bangsat tuan. naon sih Ayo, sekeun naon? eta ini petasan trek sisada Pae. pantes trek sisada aing sieun Otot tapi kieu. sieun aing lempot Pae. Pae. Oh, ada yang pae, sieun. Iya petasan korek. oh Pae itu pae. Ya oh pae yang sieun ya kena petasan sieun. Geus tiao sieun pakai nyeut petasan. Ayo coba ku senget ya tah aing sieun aing mah senget Dengar. oh Diuknya dengekeun. bong kira senget Bilangan naon geus. sia seserian bae geus senget Geus sia. coba siapa gitu Iya petasan. ih kalau seserian tadi senget Lucu anjing beut sia. senget coba senget gerak tak Dia bisa teh nyeunget na eta. ih Bisa ieu. Ya. coba kira senget Geus dia aing bae lah. Entas Ih, geus tah. aing bae. Aing bae. Kira senget coba. Awas aing. Aing bae. Kira senget. Ih, para bukti. Itu kan kira senget. Aing bae. Awas. Kira senget. Hari kapan? Lu juga sama. Ini pandangan. Aing bae inget mana kunaha. Geus gosok. banget sel tara rutung kitu kunaon ih Geus make eta. aing ge petasan ulah bawa ka jero akibatna tah gara rosong geuning percaya aing sieun kena petasan sieun ieu kieu akibatna gara rosong sia tah Rosong. Geus pahideung ieu budak hiji. Aing tekan dulu nya nama Sia. Cek aja gue goblok tah. geus bapoe kena rame ngomong. Oh, gara-gara sia sih, kenapa yang masih kena petasan? Ai, Kena eta petasan. aku naon sih? Bawa ka jero Aing deui. panjul meneh hari deui. Jangan. Eta yang kena petasan bawa ka jero. Aduh, gara rosong. Geus sia hideung, di hideung ana mah poek bae wes. biasa be Geus masih abah jore. Aing mah jore bahasa abah jore eta mah. ayo Cita ida kapan mau panjul. Amit-amit aing mau kamang panjul pantes gak jadi abah sia cek aing tadi.
Kos lumayan aku si Yanti. Balik lagi kita mandi ya. Balik lagi. Iya. Action. Ae, Han, di pagi sia. mandi aing. Action. Sialan siang agawan aing pantesan sampo beak-beak tadi. Ento. Oke. Oke. Action. Ya ada sialan pantesan sampo beak-beak sia ieu gawean ge. Akan sia kan sampo tebiak-biak. Action. Done. Oke. Action. 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 Si minta tabrak-tabrak bae di. Bukan saya lagi yo, icing lagi yo.